kasari pas keur sareupna aya barudak nu rek ka masjid. Kulantaran hujan ngagebret maranehna ngiuhan ka saung anu tempatna di tengah-tengah antara imah warga jeung masjid. Kumaha ieu hujanna gede wae ka masjid tuh. Ka masjid atuh pulang we. Ka masjid badangus geus kieu. Mending di dieu we, ciris kieu mah enak masjid. Tara bener. Maranehna teh jadi ka masjid. Jadina ngadurukan da loba runtah. Hari sugan teh Bapak Dudung ditekangan saung teh. Pek teh aya Bapak Dudung. Kang Aji ya suara barudak. Ih, eta mah suara budak urang. Astagfirullah Dudung. Nah, mana nak ka masjid karena cicing di saung. Aduh bapak, bayar teh atas doi ka masjid. Ini Bapak Dudung mending di dieu hujan, ageun. Mending ngiringan di Bapak Dudung anu tadina ambek ka Dudung teu jadi kulantaran tiris jadina Bapak Dudung oge ngiluan. Nyapa, kenaeun mending di dieu. Jagoan Dewi jeung Wawa mah bisa ngajak Bapak Dudung di dieu. Jagoan naon Wawa jeung Dewi mah jagoan mawa sesat sakola teh. Dia satu Bapak Dudung kali kalima kalau kalima lima. Bapak Dudung bener. Astagfirullah Bapak Dudung, nah anjeun ayeuna ka masjid. Duh sumuhun Pak Ustad hujanna ageung jadi harus siduru. Bapak jangan teh sarwana ieu mah. Hapunten pisan Pak Ustad. Ah teu kudu hampunten tapi bisa sami tiris. Tekung silila hujan teh root. Maranehna ninggalkeun saung. Kaisukana Dewi ngajak Dudung. Wawa jeung Eneng ka kampung sabelah. Jang ngajemput babaturan tina Facebook. Nah dek pindah ka kampung ieu. Assalamualaikum Siska. Waalaikumsalam. Ieu tos dugi, tapi abi hilap deui gangna di mananya. Aduh Dewi, ieu sih abi kadinya antosan sakedapnya. Itu si Siska. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tepangkeun nami abdi Siska. Mohon Mohon salam kenal. Salam kenal oge nya. Iya Siska, bumi wargi Siska teh. Hatur nuhun nya kasadayana entos ngajajak sareng ngajemput ka saung. Mohon sami-sami. Siska, nah teu nyarios kawa bade ka dieu teh geulis. Nyawa nomor HP Wana ical di HP Siska untuk aya Dewi dina Facebookna. Oh nya tuh sing penting Siska salamet. Hatur nuhun ka sadayana. Mohon sami-sami. Siska lebet ka jero imah Uwana, kolot Siska jangan nelpon ka Siska. Assalamualaikum. Siska atas dugi di bumi Uwana. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atas mah.
Alhamdulillah gelis. Mohon mama. Siska sehat-sehatnya di bumi Wana tong baong komo hasilkeun si wamanya gelis. Mohon mama sareng bapak ge sehat-sehatnya. Siska mau ngahesakeun si Uwa. Mohon atuh gelis atau sehelanya mama bade natepan heula. Mohon mah. Wassalamualaikum. Dewi, Dudung, Wawa, Eneng ngajak Siska ke masjid dek sholat maghrib bareng. Siska. Siska, ayo orang ke masjid. Hayu. Masjidna teu gitu. Kita lumayan dah. Hayu tuh. Tengah perjalanan maranehna karek ingat kien ayeuna teh malam Jumat. Ari Siska teu apal di kampung masih percaya keneh karena hal mistis. Siska ngomong na sompral. Wih, itu aya tempat katingalina serem, pastilah bajurigna. Oh, Siska ngomong teh jaga pemali. Pamali kunaon ari maneh dong da urang mah teu salah. Ih Siska kasieun. Make jeung sieun atuh sieun urang mah. Nasi asa lalieur kieu jeung asa baheula kieu. Kade sia katempelan ku juri. Pusi wawa ngomong teh. Ini pan si Siska mah kesireun ku juri, kemudian jadi juri kan milu ka si Siska. Sis, Wah, si Siska kasurupan ieu mah. Jurik di mana ieu? Dahabat asup ka si Siska. Ya Siska kasurupan mau gitu. Neng mah abi. Ya Siska kasurupan mau ih. Pasti namanya abi karasa mau aku abi. Ayo penampakan putih bogor datang di kebun Pak Ustad. Mana wa? Itu. Nu balik bawa tong beureum. Ya itu. Kan maranehna ngarumpul di saung tetangga. Maranehna janji moal caricing deui di saung pas sareupna. Kulantaran geus apal naon nu diucapkeun ku kolo teh bener. Kan tina drama ieu nyaeta kaluar imah teh tong pas sareupna. Jeung omongan teh jaga tong sangeunahna bisi aya kajadian nu teu diduga-duga. Amanah tina drama ieu nyaeta tong kaluar sareupna bisi kulit katincak. Larangan ieu masih keneh sok dipake ku sawareh kolot. Da dipercaya keur sareupna teh waktuna kaluar jurig sok disebut kalong wewe. Yang besti. Yuk, di balik layar. Ada rancang. Dahabat asup ka si Siska. Sangi tiris.